warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda kelas 3. Kumaha dararamang sadayana? Mugia urang sadaya dipaparin kasehatan sareng aya dina panantayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dina danget ieu Ibu baris ngadugikeun materi ngeunaan Mika Harti Kecap Asal. Nu aya di buku paket bahasa Sunda halaman 8. Sok mangga ku hideuk dibuka bukuna. Kaharti kecap asal teh nyaeta Mika Harti sami sareng memahami kecap kata. Kecapnya sanes kecap tapi kecap. Asal tetep we asal hartina. Janten Mika Harti kecap asal teh hartina memahami asal kata. Kecap teh ngagaduhan sababaraha engang. Engang teh hartina dalam bahasa Indonesia adalah suku kata atau kata dasar. Nah, kalian pernah belajar kata dasar atau suku kata dalam bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Sunda namanya engang. Ada saengang, artinya satu suku kata. Dua engang, dua suku kata. Tilu engang, eta artinya 3 suku kata. Nah, ku ibu dipasihan contoh. Pek regepkeun ku hidep. Aya kalimah kandang maung tina besi. Kalimah di luhur diwangunku hiji kalimah opat kecap. Kalau bahasa Indonesianya 1 kalimat 4 kata. Di dieu aya opat kecap atau 4 kata. Nyaeta kandang nu kahiji, maung kadua, tina nu katilu opat besi. Jadi aya opat kecap atau 4 kata. Ingat ya, kecap itu kata. Nah, urang diajar engangna atau suku katana. Kandang aya 2 engang, kan jeung dang. Teras maung aya 2 engang, ma jeung ung. Tilu aya kecap tina. Nyata aya 2 engang, ti sareng na. Nu salajengna aya besi. Nyata aya 2 engang, be sareng si. Tah kitunya Mika Harti kecap asal teh. Mudah-mudahan hidup tiasa paham sareng materi dinten ayeuna. Tutup sasarengan ku bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.